Para wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya official ngaturkeun wilujeng ngadangkeun. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung nyaeta Randa Bengsrat karangan Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka-18 para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-18, Mang Jaya ngahanca bagian ka-18. Aya paribasa para mitra sadaya, aya jodoh pakokolot cenah di antara urang teh. Aduh, kira baheula pada bujang jeung ieu para mitra sajeng lanjang gitu nya. Lanjang jeung bujang pada para wargi nya pemnak kitu nya namung teu ngajodoh tapi para wargi sadaya sabada tos pada misa manehna kulawarga kantos tapi misa saurang deui kulawarga misa. Terus ngarangkep para mitra ngarangkep deui bari jeung geus kayaan kolot. Jadi namina aya jodoh pakokolot. Kitunya para wargi sadaya di antawisnanya aya bae nu kemungkinan gitu aya bae margi kahirupan di dunia mah para mitra wah luar biasa teh nya. Kemungkinan eta aya para wargi. Kitu teh nya. Atuh mangga Randa Bengsrat karangan Kiliksa urang lajengkeun di karaos. Para mitra geuning ayeuna nincak bagian 18-nya. Mangga nyangakeun ye sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-18 ayeuna Randa Bengsrat karangan Kiliksa dina bagian ka-18 wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade ngahanca dongeng neraskeun hanca dongeng judulna Randa Bengsrat karangan Kiliksa nincak bagian ka-18. Mangga tu para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberahmana. Kasugeri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu acara, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Carios nyambung judulna Randa Bengsrat, ieu dongeng karangan Kiliksa. Mangga tu para mitra kumaha terasna ieu dongeng sabada Mang Seno katetamuan ku Basura anu mana barang bade dileueut caina ngebul para wargi sadaya. Tiis tapi ngebul. Da cai tina kulkas ge tiis ngebul para wargi. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Bengsrat dina bagian ka-18. Para mitra kaum dangu, Mang Seno colohok manehna ge ngarasa heran. Nah aya cai tiis make ngebul, panasaran tuluy diragap gelas ku nu Basura. Nyaan tiis tapi katempona ngebul jiga cai panas. Ulah api-apikeun bae da teu madak naon-naon. Kukuring ge moal burung diinum, da memang keurana hayang inum di tadi keneh teh. Ceuk Basura. Ngaragamang leungeun kenca kana gelas tapi lain rek minum ieu mah nungkup gelas ku dampal leungeun. Ari paletek gelas peupeus dina caina ngabayabah dina meja. Puguh Mang Seno colohok da manehna mah teu rumah saboga dosa. Teu ngamainkeun kasemah beungeut Mang Seno sepa. Bisi magarkeun ngajak catar ngadu jajaten padahal mah teu aya niat naon-naon. Manehna sing bener nyuguhan cai teh euy, ieu ganti. Mang Seno ngagerok ka Bi Urmi torojol Bi Umir nyampeurkeun. Deukeut lawang ka tengah imah. Aku naon Kang Seno? Diuk. Mang Seno kakerot bakat ku amok. Gek Bi Urmi diuk tapi katempona tetep ayem teruak teruyuk-riuk. Eta cai naon jeung make naon? Make enteh nu mata kiruh ge semua beureum. Kami ge nyaho. Da cai teh mata nu herang. Tapi naon sababna bet kitu rek ngawibirang ka salaki? Rek ngajajal kana Bapak Seno mah. Ulah kitu teu panuju kami mah. Mang Seno langsung nganaha-naha ka pamajikan, disangka teu bener. Nah, da kuring mah teu boga dosa naon-naon. Teu rumasa milampah nu lain-lain. Sumpahna ge demi Allah demi Rasulullah, kuring mah teu kumaha wani ka semah teh. Mun kuring bener-bener boga dosa sing ulah bisa incah deui dieu, pek buktikeun da kuring mah teu rumasa. Saha atuh mun lain pagawean maneh? Pagawean saha da nu nyician cai teh pana maneh nu lain nulian? Ih, Kang Seno meureun da kuring mah henteu. Is, dek sumpah teh teu moga dosa. Naon atuh sababna? Na gelas peupeus make jadi ribut. Teu aneh gelas peupeus mah da biasana ge sok kitu. Boro-boro gelas apan manusia ge bada damelan Gusti Allah cilaka mah aya sok ruksak. Ih, lain aneh ku peupeusna. Aneh ku carana peupeus, coba aku maneh pikiran Urmi. Ieu cai tiis tapi da katempona make ngebul siga cai ngagolak. Jeung nena ditungkup gelas teh make jeung kudu peupeus. Cai ieu luar biasa, teu wajar jeung teu pikahartieun. Hartina aya naon-naon cik saha nu mata kitu. Nyaho teu rumasa. Bi Urmi keukeuh ngangles da teu rumasa.
Oh, lain maneh saha tuh? Lain kuring manya maneh we meureun. Gagabah teuing ka salaki kitu peta. Maneh nu gagabah ka pamajikan kitu peta. Narek ngabibirang ka pamajikan, teu boga polo teuing nyarekan hareupeun batur. Bi Urmi teu genah dicarekan hareupeun Sema. Basura bati gogodeg wae da manehna ge teu ngarti. Nah make aya kajadian kitu. Naluri Basura geus mere isyarat yen anu milampah kaanehan teh lain Mang Seno jeung lain Bi Urmi. Tangtu aya pihak katilu nu pipilueun ngan Basura teu bisa neguh saha eta jelema akhirna pok Basura nyarita leuleuy. Mang Seno kitu deui Bi Urmi. Ulah silih tuding da kuring ge moal nyalahkeun ka bibi jeung ka mamang. Tapi kuring geus boga taksiran yen pribumi mah jalma bener jeung bageur. Tak kulantaran kitu geus ulah dipake pasea da teu matak naon-naon. Kuring salamet, pribumi kudu salamet kitu, ceuk Basura. Salamet mah memang salamet, tapi kuring masa di bibirang we ku salaki dianggap awewe teu gablek ajen diri. Teu suka kami mah di kitu-kitu teh barina oge. Ku salaki asa ditaranjangan di pasar kuring mah. Dasar lalaki teu gablek polo we ka pamajikan ngapruntah. Wa teuing manehna anu kitu patut teh, ceuk Bi Urmi bari cengkat beungeut geuneuk bakat ku ambek. Leos ninggalkeun Semah atuh Mang Seno coloho. Ih, ulah katutuluyan mang da kuring ge datang ka dieu teh lain nita pasea, tapi rek aya perlu. Basura meper amarah Mang Seno. Ngadak-ngadak ngagedur teu panuju kana omongan pamajikan. Keke, kunaon ari si Urmi kalah neumeulekeun ka aing? Sugan kudu diwara manusia teh nya lurus tunjung sia. Mang Seno teu malire kana omongan Basura. Tuluy ngojengkang rek muru pamajikanana. Basura teu wani nyegah amanehna angger diuk dina kursi. Bari gogodeg cirining kaget ku lalampahan pribumi. Ari Mang Seno tuluy nyampeurkeun ka Bi Urmi nu geus diuk hareupeun hawu. Keur memener suku apunten keur memener suluh para mitra darek naheur cai. Memener suluh maksudna. Urmi, sia derek nyoret beungeut aing hareupeun batur. Kunaon sia lalampahan jika budak lemut we hayang dikieu ku aing sia? Mang Seno ngayunkeun peureup rek nampiling pamajikanana. Tapi reket panto di dapur muka kebeg Mang Seno reuwas. Barangna reteh Aki Jama ngabedega di lawang panon mureleng ka Mang Seno ulapes leungeun Mang Seno kahandap deui teu tulus nampiling. Kacipta para mitranya. Barang kapanggih ku Aki Jama merek nampiling teh ulapes leungeun. Was. Geuning Aki. Mang Seno gugup. Nya kunaon ujang make nyiksa pamajikan? Teu nyiksa ki karek adek. Ulah kitu pamali. Cik ngomong ka Aki naon nu jadi sababna apang na kikituan teh? Na pamajikan maneh jinah ka batur? Teu kitu naon-naon. Mun teu naon-naon atuh make dikitu-kitu walina oge. Mang Seno teu buru-buru nemalan. Kalah neuteup ka Bi Urmi nu katempona carindak tayuhna mah sedih dikitu-kitu ku salaki. Mangkaning teu rumasa boga dosa. Kunaon atuh nyai na betul ributan kieu? Itu Semah diantep we kurang hade tadi. Sedih kuring teh kieu lah. Ulah laki dicarekan hareupeun batur. Oh, naon atuh sababna? Barabat Bi Urmi nyaritakeun sabab-musababna. Malah ku Mang Seno dibenerkeun yen aya kajadian aneh di hati tepas hareup. Mun teu kitu mah mun kitu mah babari atuh. Na make kudu pada siaga ulah rek silih polototan pamali. Bising maraneh teu nyaho eta teh pagawean Aki. Nameh naon ki? Mang Seno colohok kaget. Moal dibejakeun di dieu engke we mun geus ase. Ayeuna mah hayu urang nepungan Semah karunya geus ngajagoan. Geus ngadenge omongan Aki Jama kitu mah Bi Urmi jeung Mang Seno teu sakara-kara. Duanana silih hampura tuluy nuturkeun ka tepas. Hayang nyaho kana maksud Aki Jama jeung hayang nyaho kana niatna Basura. Sanggeus aya di tepas sarerea dariuk kalayan sopan. Aturan ujang wilujeng tepang. Aki Jama ngajak sasalaman ka Basura sopan jeung Daria. Hatur nuhun ki abdi ge bingah tepang sareng Aki. Mangga urang ngobrol sareng abdi. Basura sopanaker. Hatena ngadak-ngadak jadi sesebelakan tepung jeung Aki Jama teh. Saate ya ujang teh sedang timah nyakawi teh. Abdi mah wasna mah pun sura, ari lemur mah. Dieu di kana bulu nanti dibunut. Mun lemur mah tuh gajang barang banyar karang pamidangan dibunut. Abdi teh di ditu mah dipikolot kurang ditu teh malah mah nyarebut ge Abah. Nyalahna teh Basura. Oh, jadi Basura nya. Ingat Aki ge ayeuna mah. Sabab Aki ge kungsi ngadenge ngaran Basura sarta kungsi nyahokeun ngorana. Lain jawara sawah menak ya teh. Aki Jama mencerong. Kapungkur eta mah kiai na mah henteu. Sarua wae ayeuna ge jeung baret oge.
Kali geus nyaho kieu mah aki teh moal nyebut ujang. Rek nyebut abah we milukan mu loba. Da moal madak naon-naon sok ayeuna urang ngobrol. Rek aya naon datang ka dieu teh? Basura rek nagih atawa rek kumaha? Sabab karasana ku aki teh asa ada kepi omongan je teh. Da kana daun ceulik meuni paranas dedengean pating jelengeng. Paingan keur nungguan sapi kering. Bet hayang ka dieu. Keur mah ngarep-ngarep si Seno eueuh wae apan tadi ditita ka ditu ku aki. Tapi teu datang-datang di teang si horeng keur boga sema nya. Hehehe syukur atuh. Cek Aki Jama. Teu boleh ngahehe seuri tapi seurina bermatak panas kana hate. Basura ngan untung Basura bisa nahan diri pok ngajawab. Oki. Uring derek neangan nu ngaran Seno kabarengan bet soal aya di dieu. Laras nu ngaran Seno teh ieu. Bari nunjuk ka Mang Seno nu teu daek nyarita deui. Bener ieu teh Seno ngaranna anak aki ieu teh. Nuhun atuh kuring deh teu kudu hese neangan da ayeuna. Kuring rek nanyakeun deui. Nah bener Mang Seno boga anak nu ngaran Karmin. Cek Basura mimiti ngagaris-garis ka Karmin. Teu salah memang si Seno teh bapana si Karmin. Nuhun atuh kuring bunga teh ayeuna. Kuring nek nempukeun pamaksudan da moal salah alamat. Geus puguh pokona mah rek dicaritakeun kanu hak narima. Ku nyapek dah. Memang diarep-arep ku aki gerek naon atuh. Aki Jama bangun nangtang. Pano neuteup seukeut ka Basura ari Mang Seno jeung Bi Urmi teu ngaromong, tapi tenget ngabandungan. Hagi, kuring dia boga anak nu ngaran Mirja, kawin ka hijine Jamojang. Nu ngaran Sari ulah Campaka tapi gagal sabab si Sarina teu satuh ka salaki. Malah tega pista teu daek bener. Nu akhirna anak kuring balik ka aya ruksak sabab di jalan disangka bangsat ku urang Campaka. Jadi lahir batin nyerina teh. Lahirna nyeri batinna ruksak gitu. Nah make los-los ka dieu atuh. Kekelana omongan kuring can barat. Sanggeus kuring tumanya kanu jadi anak si horeng pangna si Sari kitu beta teh lain sawajarna. Tapi aya hiji hal nu matak teu kaharti ku akal manehna teh. Tetela keun aku parabun keun aku telu. Keun aku baruang keun aku jangjawokan di hiji jajaka nu kungsi mikahayang ka Sari. Teh jajaka teh saya deui wati Karmin urang Cikekes anak Bang Seno incu Aki Jama. Tah kulantaran kitu kuring datang trek minta tanggung jawab. Sabab kuring jeung Mirja geus dirugikeun, rugi harta, rugi tanaga, rugi kahormatan, harta beak waruga ruksak ditamah ku bibirang. Kitu maksud kuring teh Aki nu matak mana si Karmina. Nah, siapa babari teuing ngomong teh. Nah, rek tanggung jawab lamun nyalahan, kade ulah gagabah baraya, sabab eta omongan teh matak bawa cilaka ka diri anjeun pribadi. Cek Aki Jama tetep ayem jeung leuleui. Ulah nanyakeun tanggung jawab Ki, sabab memang sakuduna pikeun nguruskeun hal ieu. Da geus puguh buktina, geus puguh laratanana yen mata holang kacilakanana kuring teh si Karmin. Teu bisa. Ya, teu bisa. Nya teu bisa atuh. Manya anak kuring teu boga dosa. Disalahkeun na make mamawa ka si Karmin bari ge si Karmin mah eueuh di lembur geus init ka kota. Mang Seno ge para mitra ngengklokan caritaan Aki Jama. Bakat ku gergeteun hayang buru-buru nempas. Wah, isuali ini jeung teu jadi halangan. Da matak init ge boga dosa meureut. Ayeuna mun eueuh anakna nya bapana, mun eueuh bapana nya akina. Pur kuntul kali tunggular gagah kali tunggal. Keus ceuk kawas ceuk babasaan jam kitu. Kuring mah moal neangan jurig teu kadeuleu. Rek minta tanggung jawab teh kanu aya di dieu. Keke naon nya ke teuing balaya. Apanya teh karek sangkaan andi kabungku can dilawungkeun jeung katerangan ti kuring. Kuring ge moal ngantep mun boga incu di kitu-kitu batur. Kelana nu lawakan uding salah ka batur, bising nu salah teh di andika pribadi. Aki Jama keheuleuan da memang geus kateguh ti tadi keneh. Yen Basura datang na teh kadinya, mawa piributeun. Wah, nah da geus yakin si Karmin nu jahatna mah. Nya naon kitu buktina? Barabat Basura nyaritakeun. Kajadian nu kaalaman ku Mirja. Nu tangtuna oge dina nerangkeunana dumasar kana laporan ti Mirja. Da Basura mah ukur nampa laporan wungkulnya, laporan wungkunya oge. Tah kitu jalan-jalan teh. Nu matak pasti ieu teh pagawean si Karmin. Nu boga dasa dirina asa kapieulaan asa direbut ka Bogo. Teu bisa kitu wae malah mah.
Si Sari geus nyieun pucuk ti girang nyoba-nyoba marabunan ka Incu Aki. Bising maneh teu percaya coba inget-inget kejadian di Bunut. Basa Incu Aki ragrag tina tangkal puteuy teh. Wah, nah make mamawa kana tangkal puteuy sagala. Lain rek mamawa kana tangkal puteuy bari ge tapi Aki mah rek mereka terangan usahanya. Bising maneh teu nyaho pangna Incu Aki ragrag tina tangkal puteuy teh. Pikiran si Karmin balubang. Di parabunan ti pihak Sari, akhirna tangkal puteuy jika beungeut si Sari. Nu matak si Karmin jadi cilaka, tapala dia. Geus jelas pisan nu main parabun jeung teluh teh lain si Karmin, tapi si Sari kitu lalakon usahanya nama. Para mitra sadaya huleng teh harita Basura. Barang ngadenge katerangan eta ti Aki Jama, yen nu nyieun pucuk ti girang teh geuning sabenerna mah pihak manehna. Harita Basura nyarita deui. Wah, mustahil moal lebih ka kitu. Ieu mah jelas si Sari di parabunan ku si Karmin, buktina si Sari jiga teu hideng. Gawena hahahi bari nyambat-nyambat si Karmin, pira kurek diangles. Keuh deui nuding ka Incu Aki nya. Aki Jama buncelik. Nuding ka saha deui atuh da pira ku ari kudu nuding ka urang Kuningan onaman mah. Nyatang teu we nuding teh kan aya hubunganana. Urang Kuningan para mitra. Ieu caritana nongengna di Sumedang gua lagi jadi nabiling urang Kuningan teh kieu dasar cileuk sawe atuh para wargi. Aduh, jadi maksudna mah nuding kanu jauh gitu para mitra, maksud sareng tujuan nama. Ieu mah dianggo paribasa. Ngadongengna anjeunna teh di Sumedang cenah kitu para mitra. Kitu mangga urang teraskeun. Kitu jadi ka mana atuh itu nya lah kepanggih. Aduh, kudu dipapai deui para mitra. Dugi ka dieu. Mun nya si Karmin nu salah rek naon atuh maneh sia sula? Nya rek mante ganti rugi mangrupa duit jeung emas. Lamun teu bisa ngagantian kapaksa kudu bisa ngarapikeun deui rumah tangga anak kuring. Sina ngahiji sakumaha mistina sabab bisa nabengka teh tidak gara-gara parabun si Karmin teh. Komenta sabaraha kilo emasna sula? Setengah kilo we. Tapi urang aduh heula jajan jeung kami. Mun maneh bisa ngerekeun kami sakabeh pamenta maneh dicumponan. Kaciri pisan gitu mah sarua jeung nyebutnya. Soalnya jeung teu mang dewe karasa ku maneh priwadi. Nasanya nu boga dosa teh saha? Nu penting mah jajal heula pangawasa kami engke bakal karasa ku sia deuleu. Aki Jama jadi kasar. Panas hate asa dihina ku Basura. Nyaho moal burung diladenan. Ai kuring mah teu salah, aya dina jalan bener. Moal sieun ku naon-naon bari naoge, ceuk Basura sombong. Ngakukeun yen manehna pang benerna aku Aki Jama tengan ukur seuri. Hayu tutulkeun kami urang adu jajatan di kebon manggu. Aki Jama nangtung bari nepak meja, cerut turun kaburuan dituturkeun ku Mang Seno. Malabi Urmi nuturkeun ari Basura. Harita kala ugal-ugil lantaran rek nangtung teh hararese, bujurna rapat kana kursi teu beunang di kitu kieu. Itu kunana haon atuh bujur aing rapat kana kursi. Rasaan mah teu mawa teu ngadiukan keutah. Aduh, berat-berat teuing teh. Basura pakupi sorangan hayang lesot tina kursi. Tapi tibatan lesot kalah kabeuki pageuh bujurna geus nyeri. Tuur lungse para mitra ari hate panas mendingan tab-ngentab. Kocapkeun Aki Jama jeung Mang Seno katut Bi Urmi harita teh geus tepi kanu dijugjug. Tiluan ngariung nungguan datangna musuh tapi Basura teu moal-moal. Nah ka mana heula si Abah sombong teh ki? Ceuk Mang Seno. Konya antep jaya mah sombong jeung takabur mah. Sina karasaeun ku tulang beuheungna. Yen sombong teh sifat nu goreng patut teh. Nya dikumahakeun ku Aki. Nya ari ayang nyaho mah susul ka ditu bising teu bisa nangtung. Heug aja ka dieu buru-buru kitu. Mun teu daekeun kumaha? Tepak tarangna sina karasaeun. Mangga Ki. Leos Mang Seno harita balik deui ka imahna. Rek nempo Basura nu teu daek datang ka kebon barang serog ka hareupeun imah. Mang Seno colohok bakat ku kaget. Lantaran nempo Basura keur ugal-ugil sorangan hayang ngalesotkeun bujur tina kursi. Haram jadah siana kursi teh kurang ajar teuing nya. Ceuk Basura ku kulutus jadantungna jadi ratu. Halus. Mang Seno nyeungseurikeun ti luar. Atuh gebeg Basura ngarenyag beungeutna pias ret kaluar. Kunaon ku kulutus wae bah, yu urang adu jajaten teh. Itu Aki Jama geus keseleun ngadagoan, bari nyerenge.
Mangke sia Seno ya bujur rapat kana kursi. Yalah atuh lain jago abah teh piraku teu bisa gitu-gitu acan. Cek Mang Seno ngahajama panas Basura. Tetela geus dimitian mun kaya kieu mah ye. Palebah ieu abang aku eleh mang, tapi ngadu jajaten mah centang tuh. Can ngaku ka tetel. Cikaan heula kursi kurang ajar di abah cangkeul. Cek Basura bari haheho tanaga geus beak ku ngalaan kursi nu napel kana bujur. Imang asugana kursi nurut ka kuring mah nya. Ari sabab kursi teh meunang meuli kuring ti dayeu. Teh Mang Seno tuluy ungah ka tepas. Teu anta parah cebet nampiling tarang Basura nepi ka ngalenggak bari aduh-aduhan. Aduh, nah abad nampiling ka abah? Ulah benuh bah da kitu jampena sok udang. Basura nangtung. Tetela ayeuna mah kursi teh teu napel kana bujurna, teu hese kawas tadi. Pugu beungeut Basura meuni euceuy era ku lampah pribumi atuh sajongjongan mah teu daek ngomong deui. Ayo urang nepungan Ki Jama. Hayu mang. Jerut duanana tarurun. Mang Seno leumpang ti heula dituturkeun ku Basura. Nu hatena hayeuna mah para mitra geus mimiti seber. Lantaran ku manehna geus karasa yen pangawasa Ki Jama lain bantrak-bantrakeun. Tapi ari rek taluk mah memeh perak mah teu wasa da boga keneh ajen diri. Jeung tibatan ku meok memeh dipacok leuwih hade ajal, kitu ceuk pamikir Basura mangsa harita. Barang keur anu gok anu dituju hate Basura beuki peot. Lantaran nempo Ki Jama keur ngabedegan ulak cangkeng. Neuteup ka manehna bangun anu ceuceub. Basura jadi samar polah leumpang ge asa teu napak, padahal bareto basa keur jadi jawara tara teuing aya perasaan kitu. Oh tas di manganya heula Sura. Hampura ki kuring terada lat kita ngalaan heula tumila. Kuring kursi Mang Seno mah loba tumilaan. Oh loba tumilaan eleh teuing ku tumila jago teh atuh. Munnya mah jadi jagoan tong boro-boro ku tumila. Singa ge ulah sieun kitu ku singa ge. Kaciri sia mah balagungna teh. Beungeut Basura menireup geuneuk rai pias. Era pacampur jeung amek akhirna mah teu ngomong deui kalah ngalugas bedog bari mureleng ka Ki Jama. Terus menantang. Jama, kuring gua nikah diajak ngadu jajaten. Mun kuring nu unggul bakal narima emas 1/2 kilo. Sok ayeuna urang ngamimitian. Saha nu baris unggul kuring atawa anjeun? Abong budak bau keneh jali ngao. Sakitu geus pugu keok teh masih keneh can ngaku eleh. Na tuluy masa biar geus eleh wawasen ku kami. Mun teu ditulungan ku si Seno, sia teh moal bisa lesot tidak kursi deuleu nepi ka iraha ge. Eta mah dekat cican asup ka ngadu jajaten. Nah, hari nu disebut ngadu jajaten ku sia, naon nu mana atuh? Ki Jama keheuleun ngomongna beuki kasar. Ayeuna mimitina yeuh da tadi mah cander. Nya heuh kitu ge. Kapikiran mah ku sia. Sok aing mah moal miheulaan. Geus tadi sok si anu kudu ngamimitian. Barang cacap omongan Ki Jama para mitra sadaya. Siak bedog Basura harita teh ngahembat. Ngarah sia rek ngarah sirah para mitra. Harita teh lep nyamar beuheung Ki Jama, tapi mata kaget Ki Jama lain ngejat tapi kalah calangap. Nyantok siseukeut bedog. Kep. Sileu nyai digege cetruk polonyon bedog lesat tapi geus rompang satapak tuaham. Buset. Aki-aki setan gitu ieu teh. Basura colohok panon kekereuceuman lantaran teu percaya kana tatempoanana. Sabot olohok itu sakirat bedog disamar ku Ki Jama. Sewot beleuwer dibaledogkeun kana tangkal nangka. Beres harita nanceb bara mitra sadaya. Atuh puguh we. Mata kreuwas harita ge. Geus 3 kali kateter jajaten. Montong colohok tu bedog sia geura cokot. Ki Jama nunjuk kana bedog nu nanceb dina tatakalan. Basura jiga aya nu nyurungkeun leumpang semunu kokoloyongan. Ngadeuketan tangkal nangka gep nyekel perah bedog tuluy ditari. Maksudna rek nyabut bedog tapi aneh eta bedog kacida pageuna. Teu usik-usik acan Basura tiba beregeg. Ngaluarkeun tanaga tapi kalah kahitut bari samutut. Bedog mah keukeuh nanceb dina kai. Ulah dibekok sia Basura cabut ta bedog teh euy. Ajak seuri atuh bah ulah dibayeudan wae ngara kacabut. Harita para mitra Mang Seno midung ngomong bi urmi ngagik-gik seuri. Barang ngadenge nu panas kitu Basura meuni gregeteun. Bedog dilesotkeun heula renghap ranjug bari ngusap kesang. Nu ngucur dina tarang juuh jeung baradag. Montong ahina si aing jawara sawah menak deuleu.
Muaeleh kuat ada, tapi awas ya ulah nu nyalahkeun ka aing. Mun engke aya nu karugian, sabab aing rek nyabut ieu bedog bari ngagunakeun ilmu. Ceuk Basura. Bari mureleng ka Aki Jama. Nya moal naon-naon sabab ieu teh kebon kuring. Moal nu ngarasa didugikeun prak geura nyabut bedog. Bisa moal. Basura teu ngomong deui manehna mureleng kana tangkal nangka. Bari mapatkeun elmuna pikeun meruhkeun pangawasa deungeun. Sanggeus jaga cacap harita gep nyekel perah bedog terus ngerahkeun tanaga nu saaya-aya. Cedud bedog dicabut sababaraha kali tapi kalah ka nyeri cangkeng. Basura beuki ambek akhirna sakabeh kakuatan dikerahkeun. Tina wahing ku tarik-tarikna tanaga. Dampa suku nyeblok teu ka nepi ka mumuncanganana. Ari bedog tetep nancep dina tangkal nangka. Alam jadas ya. Teteh pengawas aki-aki terhaka. Lu kumaha nyabut na ieu mangkaning bedog karamat teteh. Ceuk Basura ngomong sorangan. Geus kitu ngahulang bari melong kana sukuna nu nyeblok semeta mumuncangan. Ku Aki Jama disampeurkeun bari nyerengeh pokna teh. Sanggup kene sura atawa geus talu? Aki, kuring terima eleh kuring rumah saeleh jajaten. Teu kuat ngalayanan pengawas aki hampur lagi. Ceuk Basura. Akhirna kapaksa serah bongkohan lantaran taya harapan kana unggul. Nyanya anda teh sura kada bising api-api wungkul. Kami malain sieun tapi karunya ka maneh lamun maneh ngucapkeun hal. Teu akur jeung kareteg hate, maneh sorangan bakal rugi. Sabab salah sahiji tina cita-cita jalma bener teh kudu akur tekad ucap jeung lampah. Mun ucap pasalia jeung tekad atawa teu akur jeung lampah begitu ngaranna munafik. Ampun ki kuring rumah saeleh lah. Moal deui cucungah ka aki tulungan atuh kuring ge suku pageuh kada lemah. Haku aki rek dibuka. Sok cabut hiji-hiji. Cek Aki Jama bari nenjrak bumi 3 kali. Geus kitu Basura narik suku katuhu lalaunan polonyon. Teu sakara-kara Basura teteg hatena. Sabab geus puguh yen manehna eleh sarta geus nemrahkeun eusi hate ka Aki Jama. Ayeuna kumaha nya panasaran keneh tawan teu. Henteu ki kuring tarima eleh lah. Sakur kuringnya percaya we kana kanu teh. Moal minta ganti rugi ka aki sabab mun kieu carana mah kuring teh eleh. Ayeuna kapaksa rek minta tanggung jawab di Pak Mangading gitu. Nah sakitu Mangading teh sudah. Bapana si Sari nu nganyerikaanna kuring. Ulah kitu jajan pugu samalah manehna oge. Ayeuna teh sing sabar we jeung sing tawakal. Ulah nyalahkeun ka batur bisi malik kana diri pribadi. Keun urusan budak mah ulah dicampuran ku kolot. Bisi namahan rubat kana pikiran. Ya tapi kuring mah ngarasa rugi we jeung asa diwiwirang gitu. Lenyepaneun lampah sorangan teh ulah rusuh ngalahkeun batur. Mang atuh rek kitu mah atuh permios. Leos Basura balik teu malire ka Mang Seno jeung Bi Urmi nu olohok. Sajongjongan mah jep-jempe para mitra sadaya. Eueuh nu nyarita tiluan neuteub ka Basura. Nu ngingkig balik bari mawaha teh sedih lantaran eleh jajaten teu bisa ngabela anu jadi anak. Basura teu malire ka bedog nu nanceb keneh dina tangkal nangka, kalah ngagedig bangun rusuh. Ki, bedog Basura pulangkeun karunya, ceuk Mang Seno. Ai heueuh. Aki Jama ngadeuketan bedog gep dicekel. Perahna ditarik lalaunan polonyon teh sakara-kara. Bi Urmi colohok. Ya susulkeun ka nu bogana karunya butuheun. Aki Jama mikeun bedog ka Mang Seno, ku Mang Seno ditampanan. Lah, kudu disusulkeun ku kuring kitu ki? Oh nya jika itu. Berengbeng Mang Seno lumpat bari ngabar-ngabar bedog Basura. Malah mabari gegeroan maksudna sangkan Basura ngadagoan. Bari diacung-acungkeun sedengkeun nu digeroan Basura ngareret ka tukang. Bareh nempo Mang Seno lumpat bari ngabar-ngabar bedog. Atuh mending nggebege si Mang Sura teh disieun diroghala ku Mang Seno. Alah, cilaka ieu aing si Seno ngudag-ngudag bari moal bedog. Garentes hate Bang Basura. Bari terus lempangna beuki gancang sieun kasusul ku musuh. Ari Mang Seno keukeuh gogorowokan bari nyebut bedog. Bah, Basura bedog yeuh, bedog. Berengbeng Basura lumpat satakar tanaga. Dageus teu wani pikeun ngalawan musuh atuh Mang Seno olohok nempok kitu teh. Gero ngagorowok leuwih tarik nyebut bedog. Tapi Basura kalah ka beuki tarik lumpatna ditungtungan, nu tungtungna teu kaberi. Ieu mah para mitra sadaya. Aing ngomeh mah teh ngadangu bedog-bedog teh kieu para mitra aya dongengna cenah.
Gitu dah sigana we masih Karmin gitunya contohna si Karmin. Harita haja arek nganyang cenah ka nu geulis nu katelah nyisari teh gitu para mitra. Barang gok ka nyisari di teh keur sorangan harita teh. Ka mana cenah abah jeung emak nyai cenah. Emak mah cenah ka ditu ka cai ari abah mah cenah itu keur ngasah bedog gitu. Ni reuas harita si Karmin gitu. Barang beres ngasah bedog tuluy dibawa ka tengah imah. Maksudnya mereka dibersihan dengan kulandra si Karmin kulandra tadi nagis aya pasal disangka mereka ngadek kita para mitra kita. Jadi model gitu sigana mah gitu. Para mitra kaum dangu, Basura mangpret lumpat kabunut ari Mangseno balik deui ka Aki Jama bari ngajingjing bedog sanggeus tepi pok nyarita. Ulah kabur ki sieun meureun. Hehe keun bae ari mungeun mah. Asal ulah salah diulang we, ampihan eta bedog susuganan jaga aya gunana. Sabab jika nama bedog hade tadi lain bedog samanea geuning. Oh, keun bae rek diampihan ku kuring. Cek Mangseno bari ngeukeubek bedog hatena ngemplong. Sarta reueus lantaran kakaran nyaho ayeuna yen Aki Jama teh geuning henteu bolos strong. Oh, jika balari ka tu Aki rek nempo sapi geuning teh. Cek Aki Jama tuluy ngaleos indit. Mangseno jeung Bi Urmi laleumpang ge siga nu sungkan muru ka imahna. Barang anyog ka imahna Mangseno unggah gek diuk dina kursi. Bi Urmi mah nyang hunyar lamar dina palupuh bat siga nulung sepisan. Sajongjongan majarempe taya nu ngomong, tapi lila-lila mah Mangseno nyarita dari anaker. Disangka ieu po ieu bakal aya kajadian aneh. Nu jadi gara-gara nama ti si Karmin keneh we na atuh bet kitu budak teh nya kudu kumari geus kieu ye. Lah keun bae antep sakarepna teu kitu ge geuning ayeuna teh geus teu aya di urang. Sugan we hasil maksudna sing lulus dina jadi tentara. Nyari ku kitu teh mah lah. Kumaha atunya deui teh lah. Jadi kumaha atunya lah. Ieu urang Campaka artina teh meureun pasti we ieu mah urang Campaka teh. Sahenteuna we meureun. Nyusul da ceuk Basura ge sisari nepi ka sasar teh. Ieu teh inget wae cenah ka si Karmin ka anak urang kitu nu macak oge. Lah aya wae nya. Aku mah engke we barina oge ulah sieun-sieun teuing. Ngan kuring malah aya pamenta mun aya naon-naon cara tadi ulah sok rosuh teuing. Nyalahkeun ka pamajikan da kuring ge sok sedih asa teu dihargaan ku nya disalaki teh. Tadi ge untung we kaburu aya Ki Jama mun henteu wah geus ripuh sigana teh. Cek Bi Urmi Maido inget kana kejadian tadi para mitra sadaya. Bet asa ngeunes kana hatena. Nyampura we sakitu mah tu Urmi da kami ge masa salah. Si oreng nu salahna mah Ki Jama we geuning. Bet teu bebeja heula kami teh asa di naon teh? Di kumaha ge lah. Jadi kumaha gitu. Asa di Banten we kejadian kitu teh sok geumpeur kitu. Nah kumaha tuh bejana budak teh asa geus lila di Bandung teh tapi can aya bejana. Nah manggih Imah Basri eta teu kitunya. Palang siang teu kapanggih nu akhirna tujuan teu hasil duit beak tuluy kalantar. Bi Urmi hariwangeun bisi anakna teu hasil maksud. Wah. Pira aku teu kapanggih apaan anak urang teh lain sakatiga atawa lain sakali dua kali nyaho Bandung teh geus kawas jalan ka cai. Ih, ari indung mah teu boleh melang bising kitu bising kieu. Atawa kumaha we da jelema leutik ringkang gede bugang ceuk paribasana. Pokona masih Karmin teh lenger sok loba pika ijideun batur. Kuring memelang bising anu mergasa babakuna mah. Di Urmi jiga geus meunang pirasat yen anakna bakal manggi halangan dina nggoning udag tujuan. Geus lah ulah ngalalewang maneh bising gering. Kami mah nempo sarek nempo sapi gering teh sugan kaburu keneh. Cerut Mangseno turun ti imah tuluy indit muru ka imah tatanggana. Cag urang tunda heula kaayaan Mangseno jeung Bi Urmi ayeuna urang nuturkeun Basura. Nu ngingkig balik ka lembur bari mawa hate nu hanyelu jeung mawa kawiwirang. Barang anyog ka lemburna ka sampak Mirja geus bisa hudang, kanyeri geus ngurangan harita diuk ditepas keur ngobrol jeung indungna. Da geuning abah datang kumaha bejana bah? Ceuk Mirja. Kapanggih hari imahna mah. Malah tepung jeung kolot-kolotna sarta tepung jeung akina, tapi matak jengkel ujang. Tembal Basura bari bus katepas diuk bari ngarahu. Dak jengkel kumaha bah? Kieu ja. Barabat Basura nyaritakeun lalakon nu kaalaman tadi.
aya nu diliwat malah mah dicaritakeun yen bedog anu ngaran si lenyap tinggalin da puguh kaburu era ku Aki Jama. Jadi abah teh elehnya lain jagoan atuh abah teh beurnya cek Mirja. Lain euy lain jagoan abah teh tapi elehan. Mun geus kumaha tuh kudu kumaha kuring bah. Kuring mah melang bising tuluy-tuluyan ripu kacida bingungna ye. Memang para mitra sadaya Mirja bingungeun lantaran usaha bapana teu mawa hasil. Ayeuna mah kieu we ja soal si Karmin teh kudu dipikiran lantaran abah teh sanggup mereskeunana. Jeung deui lamun urang tuluy-tuluyan nya sedek ka si Karmin, sok sieun mali ka urang we sababaina mah geus kanyahoan ilmu si Karmin jeung kolotna teh lain bantrak-bantrakeun. Abah mah taluk teu kuat. Abah mah bodoh we nah atuh teu dijelaskeun sakalian. Oh dijelaskeun kumaha di maneh. Nya tadi abah nyaritakeun yen Aki Jama boga ilmu kabatinan nu cukup sarta boga ilmu nu saluhureun ti abah. Hiji bukti yen maranehanna geus marabunan ka si Sari. Dari jalma nu bolostrong moal bisaeun. Kis mah kitu we tinggal neken yen si Karmin teh nyaan geus ngabaruang ka si Sari. Waktasna kabujeng see para mitra deuh.